sarusing joda aing gawe capek kaditu kadieu hasil subhanallah kumaha carana ieu joda pandi dia teh geus teu boga beas teu boga deungeuna meuli gas hararese duit di mendi kumaha coba joda pikiran aing kurungan atuh sabenerna mah nyane mah nyawak unggal poe teh aing pusing sabenerna mah anak sakola can bayar pur aing minta pandangan nyane teh awewe aing goreng-goreng nya teh awewe aing ulah koyo bae digedekeun kawas layar tancep jangan lala jauh naon eta mikir mantuan kalaki teh ulah ngajedog teuing sisiaran ngomongkeun batur ngakanan bae kutu nu sagede-gede lisung aing teh pusing pur aing teh hayang dibelaan teh kunyane teh dibere pandangan aing nekat kajeun pan aing teh ngora keneh ka hayang loba hayang ieu hayang itu jiga batur aing ge sieun tapi nya kumaha atuh duh aing teh pembaturan mengajak tah si saha teh duh si wadrum teh ngajak neangan nomor kasugihan ngan aing mikir kudu ngomong ka pamajikan ulah ngajedog teuing sia goblok aing ngomong teh didengekeun wae aya kopi eueuh aing hayang ngopi capek tas ngalasuluh atuh boga gas aing teh tuh deuh Akang tuh nya kudu ngotak jadi lelaki teh atuh yeuh uing tuh jeuleuh awena si Samin make gelang make cincin make kongkorong make yeuh lopong tah katempon teu tah ih neng mah yeuh hayang umum batur tuh kawas awena si Samin mapapakaian hirup teh didinya mah makaya teh ku nomor bae ih si akang mah dijorok si akang mah maneh mah mentang-mentang teu boga duit pait telader atuh pun aya mah sere etana gulana kuat mait mantak ge makaya didinya teh ulah kitu wae mecebrek aing mah duh ya awal mah di mana-mana ge dibawa seneng saberapa tahun ti barang kawin anjok ka ayeuna eueuh buktina akang teh mana buktina henteu lah mendingan gitu digeuskeun bae atuh neng joda teh di kawas kitu mah aya eta koyo nu meuli saha ya menit mikiran ekonomi akang ekonomi tuh anak marenta bae jajan anak sangaya-ngaya hampir salosin anak ge matakeun ni nanda hari duit 2 juta ka manakeun sia eueuh jangan bayar hutang tang naon maneh mah ngiri ditu wae sih maneh mah atuh dapat kreditanna ge aya 5 ku sapoena kreditanna ieu sapoe 5.000 ge kapan aing teh kitu moal boga-boga akang wes ayeuna mah kamerek nekad lah urusan kieu mah neangan dunya nu kira-kira teres lah akang aing jadi jamata ka eling ulah sok aya radang kitu nomor ikhtiar tamu atuh ieu teh eta mah erakeun mangga Kang Putri saya dirompok Kang aya man kumaha damang alhamdulillah syukur atuh naon deui pastina ge erek nomor deui urang geus nekat menit sayang mah nyeleukna geus aduh mah kumaha atuh awe maneh geus ulah didenge si Odah mah deuh si Odah mah da zamana deuh nyorocos tah kas kitu kawas marmut anu keur ngakanan jagong tong didenge kumaha tuh urang ayeuna ayeuna mah kieu bae kumaha coba togel bener togelnya 2,5 juta masang 10.000 terus 25 juta bener geus engke eta nu tadina nyorok sok si Odah mingkem ayo ayeuna urang lempang bae lempang ayo ka ditu ka mana urang geus kieu bae ari kanu anggar-anggar mah urang rada sieun itu rada wani urang di imah bae urang manggil heuh mangga di imah bae bener boga menyanan teu
Boga aya. Manggilan nu WC bae, nu WC. Duh, aing mah. Nya moal kan ayo juri nu kitu mah lobana di WC, kamar mandi. Oh, urang nyobaan. Ayo makat ayo. Ulah pupun ka Si odana keur ulin lah aing mah. Ayo. Keun kajeun. Akang, ka mana deui? Ieu Kumaha ieu Neng Joda, kumaha? Erek meser beas, teu boga duitna. Ieu odah aing teh karunya kanyaneh teh. Kumaha ieu? Cing, urang teh ek mah kaya Dah, 1000 jadi 2,5 juta hur, hayo. Duitna saha 1000 jadi 2 juta? Moal mungkin. Zaman ayeuna mah. Erek nyopang. Henteu akang abdi mah mung disururkeun. Neng orang teu nyupang ieu teu. Awas bae lamun erek nyupang mah. Ieu mah bayar. Didinya bae anu erek paeh. Abeh urang kawin deui. Kitu wae Nya. mah. Dasar maneh mah teh Wios teuing. Ieu teh kumaha ieu teh? Urang mah kieu engekeun regepkeun ai lalaki ngomong teh sia mah. Bunganekeun tadi dirorek tah. Enggeus dirorek enggeus. Eta lain. Henteu Papanasan bae. Henteu pokokan ieu henteu. Lamun Ieu didinya erek nyupangnya, erek nyupang. Lain 1000 jadi 2,5 juta. Nyupang eta teh arana, Akang. Nomor deui. Erek kita makaya kitu wae. Babaturan urang pasang 10.000 menang 25 juta. Ka di tante. Akang eta teh rezeki teh halal kos kitu. Neng Joda mah alim. Dikitukeun teh dipakayakeun ladang nomor. Henteu embung. Lamun menang tiket tadi mah moal. Ya tarima atuh. Tapi engke pangaserkeun ieu nya bandra. Odah mana Ieu ali. Ageula. Ayeuna ieu Kaos India angkenya. Baju anu tanya Nuhun ya angke. Engke kana udah kitu nya. Heeh nya. Sok ayeuna mah doakeun. Nuhun. Menang nomorna atuh nya. Ayeuna mah doakeun nya. Nya nuhun. Ayo tangan teh ieu. Oh, pelataran. Mohon. Pamit. Ayo Pak Kucrit urang ngangkat ka ditu. Di mah bae deh. Ka ditu mah jauh. Oh, ka ditu mah jauh. Geus kami Bisa di imah bisa. Bisa. Ayo atuh urang di ditu bae ke batu urang di imah. Ayo atuh urang anu mangkat ayeuna. Buru-buru Nu penting mah aya sasajen. Ya, aya Urang geus nyiapkeun. Ayo. Urang geus nyiapkeun. Oh, iya. Sok urang diuk. Ya, urang diuk lah. Diuk kabehan di dieu. Cicing. Sok didireun urang di dieu. Urang tah geus aya sasajen urang berean lah. Lok tadi bere urang nomor ho. Pokona urang lamun menang nomor 4 angka. Nya. Urang Balanjakeun kabeh nya. Ek masang sabaraha? Masangna 100.000 bae urang mah teu bae duitna atuh. Udah lo batu. Oh, lo batu. 2.000 bae 2.000. 10.000. Oke. Ulah ngabohongnya, ulah nya. Tapi ulah ngomong ka baturnya. Udah-udahan bae. Geus ayeuna mah urang ngadoa tah. Ka ngepul. Sok, Kang Kucit anu ngadoa coba. Teh ieu tuurna. Urang anu amin. Geus pokona mah di mana aya naon-naon ulah lumpah. Moal, tenang moal. Bener moal. janji aing ge rada sieun. Dari sieun geus tenang kae jurik mah teh Jeung batur urang ngomongna itu nu datangna teh kunti jeung pocong. Ih, Seremnya tuh. geus ayeuna mulai dah. Sok siap mulai. Ya, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pici-pici tori inang-inang kabun ari serelek kemplung kembang apa pluk minta nomor 4 angka pluk pici-pici tori inang-inang kabun ari serelek kembang apa pluk minta nomor si kunti jeung si pocong datang cong endi deh tadi dia bagikan
mari. Jos anu abana. Kadi udah jauh teuing. Udah jauh teuing aduh. Merinding eta merinding. Dan Bapak aya naonnya? Nyamuk mungkin. Nyamuk apa naon? Eta lebat dah. Nyam. Tapi rasaan asa da lari pisan. Manya Datang. Buat datang. Aduh, kasihan ya. Tah. Tapi suara. Oh, suara geuning. Ampun. Suara naon teh? Datang di baik. Tuh hingan. Buat beren ya. Tolong. Kena mana? Bang, tadi apa kan? Kak Putri? Kenalan. Kumaha orang kumaha. Kumaha keun benar. Beren.
Ayam ulur. Ayam ngopi. Ayam kopi. Ya kopi ya. Ya kopi ya. Urut eta mah Lain. Aduh. aduh manusia sok. Ay, masih. Ini menanya ditanya aku mana ditanya tanya. Mana sih? Akan saya minta nomor yang pasang Oh togel. gitu. Aduh. Sok Kenaon atuh minta nomor ka dieu. yang sugih. Aduh salah. Tapi tak batur. Mana teu salah. Datang ka dia minta nomor teh salah. Aduh ayana susu. Coba. Sok. Tempokna tarang urang. Tak. Aduh kaos kieu naon Mana? Nomor sabaraha eta? Nomorna 00 KB. kudu bisa maca. Eta kabanda na hijina. Kan putri kalihu. Aya sung-sung geuning ek diakan lumayan kanggo ngisi beuteung ieu lapar yeuh. Cong, aya mana geuning datang deui ka dieu. Aya sung-sung, aya sung-sung. Sok atuh akana rasana. Engke urang lengan deui nya, pisan seubeuh. Sugan bae di ditu aya nu tatapan deui, Cong. Nya kon. Nya lumayan sih. Yang seker si beuteung mah. Si ieu geuning eta teu coba wae. Cong, tempokeun Cong. Hayangan nomorkun. Hayangan nomorkun. Tong dibere heula. Entar kanjung semua deui. Akanan kun enak kun. Wah, sotoan jongkon. Bener enak kun, enak kun. Ayah setan mesti kerupuk. Di bangsanya nih, ini naon di bangsanya nih? Ayah ngayah tah. Sisik, hayang sisik. Oh sisik. Ya ya. Sisik, hayang nyokap. Aing tadi teh geus mere ieu, aing minta nomor sia. Sopan naona. Iya sisik. Nah, lain. Anto.
ya. Salah asup. Akang kernaon. Aduh, udah. Kadieu udah. Aing teh geuning udah. Naon? Aduh, aya pocong. Pocong di mana? Eta di dia. Mana pocong? Eta di dia. Eta kernaon baturna? Eta geuning ngomong jeung pocong. Mana kernaon? Kernaon mana? Kak Eling. Kak Eling. Aya naon? Kunaon? Neng udah. Aya naon? Aya naon? Ari Mang Kucrit ka mana Mang Kucrit? Atuh duka tadi ka ditu. Kunaon? Maksud Mang WhatsApp Kak Eling atuh. Eling. Ieu keur menit, huluna keur menit. Ari Mang Keur menit. Mata ke sak dieu, keur naon eta naon? bodoh ari Nang. Naon eta? Kunaon Mang WhatsApp? Cong. Kunaon? Cong, eta awewe nu tadi teh geuning teh nyamun ka urang teh apa aja geuning Kumaha kurang Mang WhatsApp. karunya atuh kan besingkat Budang. Udah. kayak si sahabat arek dikieu deui Udah. Ieu teh naon atuh? Ieu naon ku hanteu? Jenggut. Aduh, ieu naon? Geuning karasa anu ngajenggut. Saha ieu teh? Akang. Kun teka jereen ini awewena Ieu asa nu ieu geuningan. Ih, aya naon ieu teh nya? Aduh kamar teh sararieun ih. kun Ya. kurang berean nomor karunya kun ya nya sok pocong mana teh erek minta nomor Bener, ku pocong, urang hayang nomor jangan masang togel. Sok mere nomor sabaraha. elah Ih, lah iya lah bawa bakakaknya bawa kakak. bakakak dawagan sulutruna dua Oh, suruh turun dua. sisigna anu gede endogna dua nya ku urang bae nomor anu jatuh Nah, nya tapi ulang bobodo nya nya nuhun. Sok nomor sabaraha? Ditulis. bejaan tah kun janji heula nya Nya mana sok teh janji. heeh Ngomong janji. lamun tepat kayak kukuring dibere nya heeh lamun teu tepat moal dibere nya engke lamun kukula dibere menang tah nya amun geus togelna gul nya maneh ka dieu mere bakakak ngunding nya Oh, kudu tahnya kudu diturutan lamun hayang menang jeung embe anu badotnya tah bejakeun nuhun. Sok ayeuna minta nomor sabaraha Sok. nomorna nu kira-kira jetu, Ah. kira-kira meunang. hiji Hiji-hiji, opat tilu hiji-hiji 4 3. nah geus kadiana teh dibere No. 08 geus Salapan. Nah. Kayak maneh menang loba jadi Nah, sugih sok. awewe maneh bakal seserian keteh nu tadina pasyabe teh nya Hatur nuhun nya, Cong. tapi janji lamun meleset janjina ka kukun kukun rek ditumbalkeun maneh teh Entong atuh. Nya. Tapi ulah meleset tadi deui lah pokoknya Ya, bawa sisik kayak janji mau bakakak, mau mundi, embe, nya. Tapi ada bukti menang. tuh menang jatuh pokoknya mah Kono jatuh menang baheula. Hatur nuhun nya, tong dibere nomor, nya. Urang arek kupuli ka Kang Kucrit. balik deui ulah pokoknya balik deui bawa bakakak ngundi Ya. nya Nasib di WhatsApp ngabobodo bae aing geus capek-capek. Ya Allah. Pusing ke aing pamajikan datang di kumaha aing kumaha. Aduh, Gusti Allah. Aduh, aing
datang ke WhatsApp ku aing kumaha aing nyambi masuk angin ya doh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam lah. Sahari Lang. Kang. Ulan. Kang. Ulan. Kunaon? Mana hasilnya? Aya hasil mah hasil da kumaha teh si WhatsApp ngabohongan bae aing. Nah, deui ngapa bodoh. Cok abdi ge. Sok uing ge. Ulah sok macem-macem. Ulah sok main nomor. Mana buktina mana? Udah kumaha aing ge aya mah hayang da. Si WhatsApp nu ngajakna kami ge nate mah da. Geus hirup susah. Ayeuna beuki susah. Belegug jadi sakit teh bener. Percuma. Narima tuh aing kumaha. Awas bae nya. Engke lamun tual toel ka nyai awas ka neng. Lamun tual toel awas rek dibere curut. Ulah tuh ai curut masih ngegel ke buntung ke Atuh keun wae. Mana buktina nomor teh mana? Cenah rek menang juta-juta, cenah mana buktina? Ayana pertanggalan 22. Pertanggalan dasar salaki tanggung jawab. Ayeuna mah nu penting mah neng mah geus hayang dienggeuskeun bae percuma rumah tangga jeung kita teh. Entah bener nomor bae mending lamun jitu bodoh bae dasar. Aing ngabobodoh mah da ikuna ngomong. Naonna sahana nu ngomong? Mana si WhatsApp-na? WhatsApp lah. Awas ke si WhatsApp. Sok ngajak bae salaki uing ka dieu. Awas sok ngajak bae teh bener jeukeun wae ku uing. Engke awasnya engke penting. Ulah tual ka neng. Ulah tual ka neng. Goreng-goreng ke aing teh salaki. Henteu. Geus. Tah. Aing mah seneng ditongkengan mah sih mah. Si WhatsApp teh aing. Awas aing ka dieu aing dicarekan teu narima aing pokona mah. Awas bae tuh ya. Awas ke bae dibebek dah. Awewe aing geus kitu. Dibebek aing mah aing lalaki aing mah nekat. Akang geus agian mandi. Arek. Cewek dasar. Ayo ini. Ngomong naon? Ente. Mandi. Enggak, tadi ke enggak mandi. Ngejo tuh beas kai 1/2 kilo. Aya penapa biasa aya kene. Bawa. Ayo. Coba ilikan. Aduh, itu gara-gara nama aing dicarekan. Mudah ku ini. Akang. Da jurigna kawas kitu aing mah kawas. Itu anak di mandian dicecewokan. Ih, bagi anak. Kau orang. Mana atuh? Jadi awewe anak ngising atuh dicecewokan ka ditu. Manya aing teu hayang. Aing teh capek-capek. Geus age gian itu di mandian dicecewokan. Age.